iya aing mah emang nih nih kolor masih hana eta kayak elap ini balade iya mas seperti biasa dah ngapul tuh dage mah teh mungkin aku yang kudu di kuribengan mungkin mah pakai kolambu tuh ganti ke kamar betul barengit betul ngapul si mawar yang geus mangkat meureun ke sawah si papa malah gering deh buka hutang Abu Haji kumanya mau mayar na yeuh si papa mending geus 2 poe gering wae mangkat ke sawah nih mogok akhirnya para rusing kumaha atunya jadi lahir lah hari kieu teh kayak molor aing mah da aya mikir molor heula lah sigana menahan daripada mikiran menu gering nih pusing yang molor Punten meh, gak aya. Ih, maaf memang maaf. Orang-orang kene geus menta-menta. Usaha tuh. Mama tongkat segala. Urgul jang manehna ge. Di jero di luar teh loba menta-menta kasih dapatnya punten we mak ampura ieu ke jang meser susu menang nginjem ka Bu Haji iya Pak sedekah na Pak Kerara duit, boga duit jeung keur nyen gagang pacul we, daek mah gagang pacul bawa. makasih Pak ya obat oskadon merah teh harus kayak gitu nanti si papa enak nak minta sedekah sedekah deh mak ayo obat oskadon ya mak kalau tuh asal mah boga duit 2.000 iya aing mah doa tuh ya Allah duit 2.000 teh mudah-mudahan jadi amal jariah ya Allah tah mah jeung oskadon mak pesing lieur tah mak man, wes kali itu, anak, jangan dia, tak dia tak mahal, tak anak mak, emak dengan anak mak. Oh iya, iya naon sih mak? Datang kerja. Oh iya jadi orang mak. Nya mak, itu cek kwitansi RP baraha iya teh mak. Nona ya hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 loba banget ieu mah nona mak ye lamun 1.000 nona 3 lamun 1 juta nona genep 1.000 juta mak kemana nih ini teh tadi ada dia tadi kemana iya kotor nak gitu jeung anak mah beda ieu mah bule tapi teu kadeuleuh sih tadi duitna ge ya kumaha ieu cek kwitansi mah maksudnya hiji keur aing gitu cek ieu bener henteu bisa dicairkan di bank ini dan itu gimana deh ieu bank ini teh buat juring kita ini teh nya tangari kieu ini. Duh, loba banget ieu. Nona 1.000 juta.
Daripada penasaran juga yang nanya. Papa,